sepanjang di tempat aya jalmi anu menuju dzikir, aya jalmi anu nyari ilmu sapertos ieu, ku Allah dilungsurkeun malaikat sayyaroh nu masyarakat umatna. Ya khusus malaikat sayyaroh. Ya, jalmi-jalmi nu aya di tempat-tempat sae model ieu, maka bakal dilungsurkeun ku malaikat. Maka hidupna kalna. Man ta'allama al-ilma di arba'in dakhalanna. Kanjeng Rasul ngadawuh ke sajani anu milari ilmu, termasuk kan milari ilmu ya bahaya. Di arba'in karena 4 perkara sakanjeng Rasul dakhalanna asup neraka. Nu mana aja nu paling bahaya teh nu bisa ongko urang ngaji bahaya tapi urang asup neraka. Capeknya